Tadi mah hujan baraya ayeuna geus poe itu si Dika kakarek temong deui poe ayeuna kamari ka mana ieu budak teh kali. Jigana ieu bebeunangan orangna rada loba dina merkis-merkis kieu mah tali babawaanna mah. Katingalina mah dina leungeun ge kuat kaduanana tadi itu. Kamari ka mana eueuh ka dieu? Hunting, bebeunanganna loba. Hunting di mana anjing? Hunting di mana? Di Jati. Oh di Jati. Menang naon sabriji kur 3 siki. Yo. Edan eta na beuteung aya sabriji. Aya 8. Ujung nu beuteung. Heeh. Ngeri baraya ieu si Dika poe kamari eueuh ka dieu ayeuna mawa orai tali nganteuran teu kagok 8 ekor cenah. Ieu mah. Ya wadahna kana naon nya? Tadi kena kela ulah jeung ieu mang ieu teh 8 teh yang sabarahaeun? 100-eun. 100-eun. Ieu sancana aya sabriji? 2. Sanca 2. Ieu pucuk 2. Kela sanca karek hiji teh nya. Sanca hiji ieu teh. Mana 2 teh? Pucuk sabaraha? 2. Pucuk 2. Ya. Naon eta anjing kuat ka? Diteunna jero beuteung si Dika anjing. Sanca 2 nya. Dikeun. Sanca 2. Terus naon deui ieu teh? Alah anjing. Naon hungkul etas ya? Orai sapi. Orai sapi. Awas eta kada ngencar. Orai sapi, orai koros. Berarti jadi sabriji korosna 2, sapi hiji, 3 nya. Pucuk 2, 5. Sanca 2. Hayang 100-eun. Kieu we ieu mah mun deuk dibikeun gocapeun kabeh, da mang panjang jualeun deui. Bae we. Bae teu? Jang jajan. Jang jajan heueuh. Baraya